Bismillahirrahmanirrahim. Wal fikhu sareng ari ngaran fikih lugotan cek lugot eta al fahmu faham ngarti mutlakon kalawan mutlak kama sapertikeun perkara sawaba ngabenerkeun hu kana itu ma saha al Isnawi Imam Isnawi. Wastilahan sareng ari ngaran fikih cek istilah kama sapertikeun perkara fi qawaidil Zarkasi dina pirang-pirang qawaidna Imam Zarkasi eta ma'rifatu ahkamil hawadisi nganyahokeun kana pirang-pirang hukum pirang-pirang anu anyar nason dina arah-arah nasna wastin baton sareng dina ngaluarkeun dalilna ala madhabin netepan madhab aima tegesna perkara zahaba ngajalankeun ilaihi kana itu ma saha al imamu Imam Asy-Syafi'i tegesna Imam Syafi'i minal ahkami nyatana pirang-pirang hukum pil masaili dina pirang-pirang masalah majajan halna jadi majajan makanid zahabi tina tempat inditna wa idza karo sareng dina nalika nyarios saha al musonnifu musonnif huna di dieu As-Syafi'i ka Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu fal nata'arrod mangka netelakeun ila torpin kana perbedaan min akhbarihi tina pirang-pirang khobarna itu Imam Syafi'i tabarukan karena ngalap barokah bihi ka itu Imam Syafi'i fanaqulu mangka ngadauh kami huwa ari itu Syafi'i eta habrul ummati anu sapertikeun mangsina umat dina pada loba ilmuna wasultonul a'immati sareng anu jadi pingpinanana pirang-pirang umat Muhammadun tegesna Muhammad Abu Abdillah anu jadi bapakna Abdullah ibni Idris Abdullah putra pamegetna Idris ibni Abbas Idris putra pamegetna Abbas ibni Utsman Abbas putra pamegetna Utsman ibni Syafi Utsman anu jadi putra pamegetna Syafi ibni Sa'ib Syafi putra pamegetna Sa'ib ibni Ubaid Sa'ib putra pamegetna Ubaid ibni Abdi Yazid Ubaid putra pamegetna Abdi Yazid ibni Hasim Yazid putra pamegetna Hasim ibni Muthalib Hasim putra pamegetna Muthalib ibni Abdi Manaf Muthalib putra pamegetna Abdi Manaf jadi nabi tegesna aki Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'anahu karana sanyana Kangjeng Nabi eta Muhammad ibni Abdillah Muhammad putra pamegetna Abdullah ibni Abdul Muthalib Abdullah putra pamegetna Abdul Muthalib ibni Hasim Abdul Muthalib putra pamegetna Hasim ibni Abdi Manaf Hasim putra pamegetna Abdi Manaf wahada sareng ari ieu nasab eta nasabun nasab adimun anu agung itu nasab kama sapertikeun perkara kila dicaritakeun itu mak nasabun ari turunanana Imam Syafi'i eta turunan Ka'anna alaihi sapertikeun sanyana eta tetep dina itu nasab nuron aya cahaya min syamsi duha tina panon poe waktu duha amudan aya carang-cang tihang min falaki sobahi anu tetep tina terbitna matahari ma fihi teu aya dina itu nasab illa sayyidun angin aya pingpinan min sayyidi anu tetep ti pingpinan haza menangkeun itu nasab al makarima kana pirang-pirang kamuliaan watuko sareng katakwaan wal juda sareng bageran
Wasafi'u bani Sa'ib sareng ari Safi putra pamegetna Sa'ib eta huwa ari itu Syafi eta aladi anu yun sabu dinisbatkeun ilaihi ka itu ladi saha as-Syafi'i Imam Syafi'i lakia tepung itu Syafi an-Nabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sareng ari itu Syafi eta mutaro riun anu masih keneh budak wa aslama sareng asub Islam saha abuhu ramana itu Syafi asa ibu tegesna Saib yauma badrin dina poenan perang Badar fa innahu mangka sanyana itu Saib eta kana kabuktosan itu Saib eta sohibur ru'yati Bani Hasim anu ngabogaan benderana Bani Hasim pa'u siro tuluy ditawan itu Saib fi jumlati man dina sajumlahanana jalma usiro anu ditawan itu si man wafada sarang nebus itu Saib nafsahu kana dirina itu Saib summa aslama tuluy asub Islam itu Saib wa abdu manapin sareng ari abdu manap eta bin Kusoy putra pamegetna Kusoy bani Kilab Kusoy putra pamegetna Kilab bani Murrah Kilab putra pamegetna Murrah bin Ka'ab Murrah putra pamegetna Ka'ab bin Lu'ay Ka'ab putra pamegetna Lu'ay bil hamji kalawan make hamjah wa tarkihi sareng teu make hamjah Lu'ay bani Golib Lu'ay putra pamegetna Golib bani Fihir Golib putra pamegetna Fihir bani Malik Fihir putra pamegetna Malik bani Nadhor Malik putra pamegetna Nadhor bani Kinanah Nadhor putra pamegetna Kinanah tibani Huzaimah Kinanah putra pamegetna Huzaimah tibani Mudrikah Huzaimah putra pamegetna Mudrikah tibani Ilyas Mudrikah putra pamegetna Ilyas ibani Mudhar Ilyas putra pamegetna Mudhar ibani Nizar Mudhar putra pamegetna Nizar ibani Mu'ad Nizar putra pamegetna Mu'ad ibani Adnan Mu'ad putra pamegetna Adnan wal ijma'u sareng ari ijma' eta munakidun ngasahkeun itu ijma' ala hadan nasabi kana ieu turunan ila Adnan nepi ka Adnan walaisa sareng henteu aya eta fi madina perkara ba'dahu anu tetep itu madina sabadana itu Adnan ila Adamin nepi ka Nabi Adam naon torikun jalan sohihun anu soheh itu jala itu torik Fima dina perkara yun kolu anu ditukil itu emak wa ani ibni Abbas sareng katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiya sanyana Kangjeng Nabi eta kana kabuktosan itu Nabi eta idan taha di mana-mana paragat itu Nabi finasabin dina nasab ila Adnanin nepi ka Adnan amsaka mangka ngeker Kangjeng Nabi sumaya kulu tuluy ngadauh Kangjeng Nabi kadzaba bohong naon annasabuna jalma anu nganasabekeun ae ba'dahu tegesna dina sabadana itu Adnan wulida wallahu alam bis